Aya meureun setengah tahun Aki teka dieu. Aki teka dieu teh. Wah beja-beja. Tadi nama Aki teh gering. Panya teh Aki teh rek jadi bangke. Keningan panjang umur. Hirup kene Aki teh. Reka dongeng. Dina kaayaan Aki keur gering. Loba makhluk-makhluk anu datang. Malah mah aya anu datang ke ketrok. Jika nu geus kenal loma pisan. Hiji waktu Aki keur sare. Ujug-ujug aya nu keketrok kana panto jam 3 subuh. Ku Aki teh teu dibuka da moal mungkin aya jelemana tamu. Aki teh tuluy we hees. Ari teu lila. Ujug-ujug aya nu niup kana ceuli. Kurang leuwih kitu sorana kana ceuli jiga nu ngahudangkeun. Teu lila adan awal kadenge di masjid-masjid. Hari akhir ratreret nyaan aya pocong dina kusen. Nungguan ka Aki ngahudangkeun. Kade makhluk halus oge aya nu ngaranna jin Islam nu resep ngupingkeun kalimah-kalimah tauhid jeung Al-Qur'an tapi lain ngaganggu ngahudangkeun ka maraneh anu karablok. Hudang sia. Hudang.